Nyangu heula si Paisal keburu datang. Terus berang deh gitu. Nah, biasanya lagi tinggal sakieu, ditinggal secara. Ngarasaan mada aya tilu letereun deui mah. Piraku ku beuritnya tadi tutupan. Piraku ieu ngejo sakieu deui nya. Ngejo sakieu we masa huapeun we ku si Paisal. Ari teu dikejo piraku sangu-sangu acan di imah teh. Bae sakieu teh supaya aya jeung si Paisal kurang adat saya teh mari uang sangu. Saya pakai keresekannya, wah berit. Tuh, kayaknya si pulang ajar teh iya meureun ka sok. Kanan beas aing teh nya, aing tarangari. Syuk. Leuh, da lupa tadinya si monyong teh. Awas ya monyong ku aing mah. Kau pakai naya ieu. Panas haram, amana si Paisalnya. Kira aku beas jeung letter be aku beurit mah. Waboh aku si eta deui wae geura. Gede gitu lempangna ekspresina gitu kan ngambek gitu sigana mah ambak kasih kisah eta mah sampurkeun ah nek kawan mah ningali si Paisal teh boy nek naon ngan si Paisal mah aya tanya keuneun nya ta keheul mah teh ningali pabeasan dibukakeun teh mas-mas sedekah ningali teu yang apa beas usaha gitu apal maneh boy kamu nanya sepilang cembalek si teh ditanya ku kolot teh apa tuh usaha eta beas teh si Paisal lain boy tinu ieu tuh mah teh panas kieu bisi tutung bae harus tutung teh tadina sosok atuh bejaan boy mau jauh ku si Paisal tuh mah eta mah 11 12 eta mah jeung beurit mah sok gagabas ya kitu-kitu ge anak emak teh tara hiji-hijina mama bakat nih kunyaah ka si Paisal nyebut oge si Raden kan budak etana besok balonyeng wae ka kolot ka keheuleun manya mah Raden sukuna huri si hayang apa mah si Paisal nyokot beas teh tah dijual beasna teh duitna teh jang mahugi ka si Nadin nu balik sarboy bener eta teh bener ngomongna mah ting meuli boneka babi boneka santet si masuk mana karep sok hayu tudukeun di mana ini si Paisalna hayu lah jadinya tah di belah kidul pokona mah teh tuturkeun hayu sok nah sepaleun mangkeluk kemananya saya Isal teh pokok di tangan pakan iya berarti itu datang wah aku kering alah boneka jang Nadine sugan si bobok da geus pada mah ulah direbut ku batur jang awe nang Nadine mah da geus Nuju naon nang di dieu? Ayo Sal di mana wae Milani? Abi tos kesong antosan di dieu sugan teh moal jadi. Macet nang di jalan Aya jika nu make kendaraan wae. Apa ieu tah kendaraan gunung tadi ieu kendaraan gunung. Ini antos. Pokoknya mah caleku di dieu. Nah, Isal teh ngajak ketemuan teh. Biasa neng aterin Kak Neng. Menerin wae. Kan tes langit tependak. Nah, buktina Isal rindukan neng teh. Kan ieu anak jempolan. Nah, neta teh kamu naon? Bade ke mana? Apan bade punung kata Neng. Misalkan tengah aja dia teh kamu neng Nadine. Nah, neta teh. Sok coba buka. Oh, boneka naon ieu teh? Boneka babi mah. Lain, ini boneka boba ya Isal. Oh, boba. Karena sanu di lapang teh sok diadukeun. Naon? Domba kitu mun telepot mah. Iya mani Isal mani sosket pisan. Neng resep teu. Resep atuh.
Ari Aisyah gaduh asis di mana? Mencari iya kan Aisyah mah teu dambel. Aten sarnup kita ngabelaan misal beas. Hah? Beas non Aisyah? Biasa we aya rezekina neng. Ari iya teh mahal. Sabaraha ieu teh? Neng tong pikiran mahal murah nan penting mah neng Nadine bahagia, Aisyah ge bahagia. Tuh. Manya Aisyah. Nya aneng apapun akan Aa lakukan demi cinta kepada neng Nadine. Gitu eta teh. Gimana Sarboy di itu teh? Ayo pokoknya mau nabes nama tuh belah itu. Jauh-jauh tuh sok cik anak tenam. Gimana atuh jeung baralar dan kukurusukan deui. Itu kan ngobrol duaan jeung Nadine. Mana atuh eta mah motor geuningan. Orangnya motor itu tinggal diginding gitu si Raden. Nah, ari si pileg kalau kangeunah-ngeunah bobogohannya. Sakit ku indung teh dipapatahan. Kaos nu apal we adat Haji Rom lah kumaha. Sam, Naon mah? hayu balik sia. Mama nih sok ngaganggu anu keur bobogohan. Haju gue mah dek balik mah. Hayu si ayeuna balik. Balik teh aya naon mah? Mana nyopot beasnya 3 liter. Pes di mana ieu mah nih sok tara puguh-puguh. Sia sok api-api, pira ku beas aing beas teu puguh. Ku beurit meureun mah. Desa mah teu nyona naon. Beurit gede huluna meureun sia mah. Teh si Sarboy kita di ngabejaan ka mah kumaneh sana beas teh sok ngaku. Aing mah sarboy deui. Geus sia, ayo balik ayeuna mah. Era air ambek dieu teh saya nu ngaliwat. Ayo, Mama tuh jadi neng Nadine dibawa ke sarboy ya. Mama mau balik. mata kitu tingali. Awewe anu kumaneh dibela-bela teh geuningan anu ngaleos jeung lalaki batur. Sok mata ku kayak mah maneh teh sing mikir ya. Lain balikan wae beas ginung. Mas ka beas teh cedek kok, mas cedek kok.